eta perkara hadituna nyaeta li ajlihi karena arah-arahna eta ae ibadati tegasna urang tujuanna ibadah tah lamun urang rasana syukuran berarti dipolahkeun ditasorotkeun naon jiwa raga urang sadayana kana kakuduan urang teh kumaha kuduna lamun keur umat Islam mau ayeuna misalna sasi Rajab sakedap deui bade mungkar sakedap deui sasi Rajab bakal leungit digantos ku bulan anu engal ieta sasi Syawal sakedap deui eta menjelang sasi Ramadan lamun urang menjelang sasi Ramadan berarti urang teh cek sebagian keterangan sasi Ramadan teh eta bulan suci eta bulan suci teh kudu disian ku jalmi-jalmi nyana anu tah ayeuna teh urang teh kudu babarsih sarasna aya paripaos kapungkur saeusepuh urang teh kudu kuramas ari kuramas teh babarsih lahirna batinna bersihan sabab karena urang nek lebet kana sasi anu kalintang suci da geuning contona lamun urang gaduh anggoan untuk ujung-ujung urang dilebatkeun kana tempat anu sae kana tempat anu naon kitu anu bersih terkecuali heula kudu dibersihanna eta anggoan berarti eta tempat kudu bersih bisi mah urang aya dosa anu teu karaos dosa anu dihaja anu teu dihaja kudu ninggalkeun kewajiban buru-buru tapi urang teh ngajalankeun kana kewajiban keur molakeun urang ngasorotkeun diri urang bisi mah urang aya dosa antawis urang hambu dinanas buru-buru urang minta pangampura naon artina bilih urang lebet kana sasi Ramadan urang teu kaayaan bersih bisi urang masih kena aya dina mana aya sifat ujub asa sifat takabur atau orang hayang kapuji kepada manusia atau orang hayang sifat hasud dan zalim tah berarti eta teh mangrupakeun hiji halang anu ngahalangan kana cahaya anu dibikeun ku Gusti Allah nyata bisi eta jadi hijab artina urang sebutkeun teu bersih itu suci urang teh kudu bersih dina saat anu ayeuna sabab urang teh sakedap deui bade sumping kana sasi Sya'ban sedeng sasi